Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji Musa nu alhamdulillah sabada istrina pupus laku deui. Bersyukur ka Gusti Allah. Mun ieu mah can pogo. Oge ka Kiai Haji Markasum nu alhamdulillah selalu eksis dina ngajalankeun dakwah melalui pangaosan. Oge ka Kiai urang sadaya, guru urang sadaya, dulur simkuring, pernah sasarengan di Bandung, di Ciberem, ngannya nama atuh senior, kuarima kulama junior. Jadi guru kula eta guru masak. Kiai Haji Bujairimi. Terakhir Kiai nu pangkolotna Kiai Haji Profesor Dr. Supendi AF. Alhamdulillah. Udah doakeun kiai-kiai mudah-mudahan dipasihan kegiatan katabahan katawakalan sehingga bisa nuduhkeun urang dalam rangka ngawauhkeun urang ka Gusti Allah Subhanahu aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna nu alhamdulillah di tengah-tengah urang aya mantan dandim mana anu tadi dipakai kacamata mana, oh teu ka dieu. Alhamdulillah di mantan dandim di kampung kosong. Atuh kembur dah berarti.
Kasepuhan Cikupa Bapak Bunyamin S. aya. Alhamdulillah. Tamu urang ti Cikarang alhamdulillah aya. Termasuk Bapak Haji Anyar anu hampir tewas di ditu tapi kembali pulang alhamdulillahirabbil alamin. Asal berita baik didengekeun aya eueuh ya almarhum tapi alhamdulillah kori urang alhamdulillah aya. Berikut sebagai penyelenggara Bapak Lurah Asep anu eksis selalu ngaji lain bae minggu bahkan lain waktu ngaji ge ngaji baik alhamdulillah. Pegatur acara nu alhamdulillah jenazah ieu parantos ngabagian kasim kuring padahal cukup tadi ku Kibu Jerimi kula mah datang ka dieu ngadoa aju dahar balik sedep eta borgos itu tah geus gedaheun eta tapi kulantaran merenti dituna kudu ngaji insyaallah ala kadar nambahan dina wengi ieu urang kempal di dieu dalam rangka walimatul wakilah walimah gunting pita patali jeung selesaina bangunan masjid kudu nama ieu teh make pita kemudian digunting make gunting emas guntingna bikeun ka kula aslina kitu aslina mah kitu baheula di zaman Orde Baru Pak Harto mah lain sagunting-guntingna jadi guntingna dibawa balik kunaon eta teh dilanjut kos kitu tah tapi lamun ngaguntingna Kibu Jerimi teu kudu emas guntingna besi lah. Ya Allah ya Rabb. Jadi berbarengan jeung tahun baru Islam urang ngayakeun peresmian sebab cek Lurah Asep lamun can diresmikeun can sah salatna wah parah ieu bae parah ya salat can sah ya Allah ya Rabb. Jadi sekaligus malam ieu simkuring anu ngahuhuluan masyarakat di dieu anu sekaligus ngabangun tur nyaksian ieu ayeuna urang resmikeun bahwa masjid ieu telah selesai dibangun dengan biaya 5 miliar kurang. Kurangna sabaraha? Alhamdulillah ayeuna kurang tos katingali dengan dirayakeun walimatul waqiroh ieu maka masjid benar-benar telah selesai resmi dipakai oleh siapa saja orang tua remaja anak-anak termasuk wanita tapi yang cantik atuh jan ini meribet ja gelis aduh ya masjid teu meunang kaasupan ku nini teu kira-kira ya masjid ya Allah ya Rabb asana dibelem ku nini di masjid cek Kangjeng Nabi al-masajidu buyutullah masjid adalah rumah Allah setiap masjid di mana baik
lain sakadar ngabangun masjid tetapi memuliakan Ka'bah di tingkat direka diukir eta adalah memuliakan Ka'bah nu mantak memeh dibangun ge masjid teh dikompas heula supaya lurus ka Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah, masjid adalah Baitullah, sebab masjid menuju Ka'bah, Ka'bah adalah Baitullah, geus masjid ieu adalah imah Allah. Ente hayang kapanggih jeung Allah silaturahmi aju teu pernah ditutup jam sabaraha bae ka imah Allah mah. Ka imah Haji Apeng mah aya waktuna, ka imah Lurah Asep aya waktuna, ka imah polisi aya waktuna, ka imah RT aya waktuna, kecuali jahe eueuh sarua jeung masjid dah pintu terbuka tapi masjid iraha aya waktuna eueuh sebab masjid mah lain anu bupati, lain nu presiden, lain nu RT, lain anu lurah, lain nu kiai, nu Allah. Nu mantak model di Cikupa aya nu ngajual masjid. Heran ya itu. Cikupa mana lah, mau kudu di bejaan. Masjid dijual. Lain di Cikupa di mana tuh? Di Cikupa. Teu nyahonya di dinya. Ya. Aing mah tilok kamu mana ge nyaho. Tah geus make bahasa aing berarti asli. Wali beja-beja. Untung bae kaburu dimusyawarahkeun. Hampir terjual. Dek dijieun ruko. Ieu masjid. Tah ieu imah Allah. Setiap jelema anu ka masjid berarti dek manggihan Allah. Lantaran urang jadi manusia dibere pikiran. Pikiran eta jang tafakur. Ketika urang ningali lapangan lega, aya gawangan, cak pikiran urang, wow, ieu paranti maca sholawat ya. Pikiran urang Cikupa kan kos gitu. Dukuh bangsa bloon kabeh masa lapangan pakai baca sholawat. Oh paranti main bola pikiran tafakur langsung muter set berangkat deh set kantor kepala desa weh urusan anak KTP sulit ini tafakur berangkat deh set terus mengarah ke ditu ayah hotel nelayan. Nah, iya paranti marhaba ya. Tuh. Tafakur orang. Tafakur nyahoan berarti orang dia. Nyaho berarti di mana coba ayo hotel nelayan di mana? Di mana? Di Jati nyaho berarti si osok tah. Orenganan orang Jati bakat tempuh doang nu ngeusina orang dia rah. Buat digiringkan ku lurah. Tafakur. Di tafakurat oh aya paranti-parantina. Lewat set. Kantor polisi, polsek. Wah, ini berarti tempat setan. Mas setan? Tempat setan eta. Nu mabok bawa ka dinya, nu zina bawa ka dinya. Iya kan? Ah, iya. Itu tempat setan. Berarti kan polisi nage untuk menangani setan ya harus sesuai dengan setan. Maksudnya nyana bisa babaca anana. Polisi itu udah disangka lantaran nyana menangani setan, jadi harus bertampil seperti setan. Tuh kan polisi. Ji atuh urang naik motor bae. Aya polisi langsung, aduh. Hai, urang aya setan. Sian urang. Padahal makannya lagi aya kanu rapih momoalna naon. Tanya.
Tanya ya, Trit. Oh iya Pak. Mana STNK? Waduh, lupa Pak. Oh iya. Karena mah gak pakai helm. Lupa Pak. Lupa melulu kamu. Udah kalau gitu kan kamu STNK nggak bawa, helm juga nggak pakai. Udah sekarang mah bayar aja dah Pak. Waduh, nggak bawa uang, lupa Pak. Lupa. Iya. Kamu bawa otak nggak? Lupa Pak. Otak juga nggak dibawa. Polisi jadi bingung. Ji, jangan taing salah ya. Tah eta kapanggih jeung setan mah kudu disetanan deui. Ya Allah, ya Rabbi. Yes. Maksudnya lain polisina setan, tapi untuk menangkap setan-setan. Ye, cenah jadi tangkep masih Juned. Jeung si Dedi, urang dukuh. Oh, si Junedna keur kasurupan setan. Nah. Si Dedi sarua tangkep. Begitu orang ningali masjid, Masya Allah, pikiran orang tafakur kan, berpikir, ya Allah ya Rob, ieu mah satu rumah lain anu polisi, lain nu abri, lain nu lurah, lain nu kiai, lain nu camat, nu Allah. Make adab-adaban asupna ge. Ketika dek asup orang make sapatu semahal apapun dibuka. Sendal nu mahal kumaha bae dibuka. Naon bae anu kira-kira kurang sopan asup ka masjid tetap dibuka. Sebab masjid mah lain anu makhluk nu Allah. Anda kaya jelema so tatasaupan ahli hakikat. Jelema ngadenge bahwa di dunia teh selain nabi aya wali. Wali ieu kan jelema anu mulia. Nyana tengah jalan kahujanan. Barang kahujanan neangan, wah, ieu nu sugih ieu. Wali tolol pan kos kitu yang anu sugih. Nah, iya mantep ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Cepat buka pintu. Emang ini siapa? Ana mantu Allah. Beuh, udah. Sekira-kira minantu Allah. Geus lain minantu bupati di Allah ya mah. Cak anu sugih teh siapa? Saya menantunya Allah. Wih, mulia amat di jelema. Maksudnya kan nu sugih pasti mukakeun lawang. Hajukan ngaran-ngaran minantu Allah kan dihormat. Beureunan sarena ge kudu di tempat anu mulia, suguhanana ge dan lain-lain sebagainya. Pikirannya da kos kitu. Sakali deui cak nu boga imah teh emang ieu saha? Ih, buku minantu Allah ya. Alhamdulillah kula bungah jasa. Geus lain nabi deui mah minantu Allah. Malam ieu kata tamuan ku bunga jasa dibuka lawang trek langsung dicekel leungeun. Alhamdulillah dibawa keluar mau dibawa ke mana saja, mau dibawa ke rumah Allah sakana teh diasupkeun ka masjid. Dah inilah rumah Allah dikunci kunyana. Haju balik deui nu sugih mah sial sakana teh aing mah maksud ka imahnya ge lain ieu. Atuh ka masjid bae teh kudu assalamualaikum kanyana. Gara-gara salah nyebut. Kunaon nyebut minantu Allah atuh. Atuh geus layakna minantu Allah mah kudu dibawa ka imah Allah. Tinggalnya na bae dikunci di luar kieu bae. Aing salah nyebut ja kira ieu. Gara-gara jadi minantu Allah da ieu teu meunang salah. Maksudna imah Allah teh ieu lain Allah aya di dieu. Allah mah teu di masjid, teu di mushola, aya di mana-mana. Maksudna imah paranti menuju Allah. Diluruskeun ka Baitullah. Bait Allah aya di Mekah. Seluruh masjid sadunya kabeh menuju Baitullah. Ketika masjidna teu lurus ka Baitullah teu sah salatna.
mata kudu dikompas heula nu rapih masjid teh sabaraha derajat 30 garis khatul istiwa teh urang teh terbasuk janub atawa shimal. Nah ieu kudu melalui ilmu falak kudu dikompas supaya lurus ka Baitullah. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang kehebatan ulama-ulama baheula geus puguh Syekh Nawawi jeung Habib Utsman, ai eta Syekh Khalil jeung minantuna, ai eta Mbah Bolong nu aya di Ampel, sarua hampir sarua dongeng-dongengna. Ketika Syekh Nawawi datang ke Jakarta ku Habib Utsman geus dilempengkeun masjid teh. Tetapi cak Syekh Nawawi, iya kurang ngaler saya. Udah cak Habib Utsman, udah saya kompas melalui rubuk, tetapi ini masih kurang. Habib Utsman geus kolot, Syekh Nawawina umurna kakarak ge 13 tahun. Masya Allah karim dina manakibna. Ketika Habib Utsman rada marah, Syekh Nawawi seri. Begitu Habib Utsman mendesak, dari mana anda tahu wahai Nawawi bahwa ini masjid kurang aler? Langsung ku Syekh Nawawi tanara dikitukeun doang tah make curug entek curug Rusdi ulah sembarangan eta bisa ngabolongan ya ngabolongan naon ulah razia teman loba dongengna ge hampir ditangkepnya eta. Begitu digitu-gitu nah coba lihat di dieu ku Habib Utsman, Masya Allah Baitullahna katingali masjid kurang ngaler kakarak. Didinya Habib Utsman meluk sanggeus meluk cium tangan Syekh Nawawi embung dicium tangan ku Habib, malah Syekh Nawawi nyium tangan ke Habib Utsman. Habib Utsman embung dicium tangan lantaran jahnya arhun bahwa ieu wali. Akhirna iya embung dicium silih tangkep didinya tuh mulia budak halna dicium ku Habib teu batal ka Habibanana Habib nyium Syekh Nawawi ya karim lantaran nyahun Habib Utsman bahwa ya Syekh Nawawi waliun min auliyaillah. Sarua Ki Khalil Bangkalan, sarua Mbah Bolong seperti kos gitulah. Nah ieu ge masjid ye kurang ke mana ya sebenarnya namanya barang di dele-dele kukula ayah sih kekurangan mah ayah kekurangan bener ya mah kurang serius kurang gede tuh jelema loba ieu masih letik Masya Allah jelema di dieu sabaraha ribu ieu masih dengan mun Jumat kabeh jeung mal mah ieu mal mah ieu lamun Jumat kabeh urang dieu ka dieu jeung mal mah ieu sekolah mah gemoal mantak ieu wayahna ngumpul-ngumpul duit deui ngagedean. Ka mana cenah Kiai ka mana? Ieu ka dieu. Ieu mah imah batur. Lah imah saha mus tabrak we. Ulah masuk inget ka dongeng di Baghdad teh baheula. Aya seorang pemuda ngabangun imah. Kunyana dibangun teh sekitar hargana 100.000 dirham. Sadirhamna 4 gram dinar sadinarna 4 gram kemudian kali 100.000 dinar 100.000 dinar kali 4 gram lamun nitah ngitung ka Haji Pendi asana saminggu mal beres mal sekolah mun nyana bisa ngitung sugih kulantaran nyana mah dagang terus tapi teu bisa ngitung atuh datang ka kuari hutang nu gede gara-gara kurang bisa ngitung. Nah iya begitu mulai dibangun agrengna luar biasa kabeh unggal jelema nu liwat ningali nu teu godeg kepala. Masyaallah betapa bagusnya betapa megahna setiap jelema nu liwat nek ngora dek kolot budak mah komo wah ieu mah nya gede nya mewah kabejakeunlah ka Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kan seorang sahabat nyana kulantaran geureuhna luar biasa akhirna ningali begitu ningali batur gogodeg
nyama tungkul baik. Cek jelas saya nu bogana seorang anak muda di mana nyana naina tuh groker iya rajul ta'al datang ente kenal ka kaula sangat kenal cek mana ieu kan sahabat Malik bin Dinar sumun alhamdulillah aya naon tuan ieu ngabangun imah sakieu poharana kula bangga alhamdulillah cek jana teh asal-asal negeri Baghdad moal aya panggedena jeung pangmewahna jeung pangmegahna kecuali imah ieu bangga luar biasa nuhun lantaran kula ieu usaha kemudian kapercaya ku Gusti Allah usaha kula sehingga kula hayang nyieun termegah jeung terindah imah di negeri Baghdad ayeuna geus kesampaian alhamdulillahirabbil alamin. Umur ente ayeuna sabaraha tahun? Alhamdulillah cenah kula sekitar 35 tahun. Umur rata-rata sabaraha tahun? 63 umur Kangjeng Nabi. Lamun 35 sampai 65 tahun berarti tersisa sabaraha tahun? Sabaraha? 30. Bener kan? Terbukti kan? Bodohna bener. Atuh terbukti. Ulang. 63 tahun nyana geus 35 tahun tersisa sabaraha? Bener terbukti kan? Atau terbukti? Enggak. Paingan kolektor ngudag-ngudag bae. Atuh bangkrut. Jadi kurang sabaraha tahun? Tuh alto aya hanas dibawa ku aing. Masya Allah bodohna kabina-bina sakitu teh bisa geus kieu bae mun bisa meureun opat kabeh nah cek balik bin Dinar ente geus berarti 30 sekian tahun nah sisana ieu deuk dikamanakeun imah sakieu megahna pamajikan ente kemudian ngeusi masih keneh tangguh ya imah dieusi ku incu masih keneh tangguh kumaha lamun diojol ku ari ieu imah ieu diojol jeung naon tuan diojol jeung kemewahan 70 kali lipat seperti ieu gedena mewahna 70 kali ji atuh kula mah resep jasa lamun diojol mah lamun bener-bener daek diojol deule kaluhur nyana embungeun deule kaluhur aya naon tuan deule di luhur sakali dua kali katilu kali nyana daek ningali kaluhur begitu ditingali di luhur Masya Allah aya istana nu hese dicaritakeunana anu hese dibandingkeun anak eta mah lain bangunan dunia cek manehanan lamun ente daek ojol jeung eta ieu imah nu sakieu megahna imah nu sakieu gedena wakafkeun jang ka masjid sok harita keneh lantaran geus dibere dedeuleuan istana nu sakitu poharana henteu cengkat deui detik ieu menit ieu abdi mah kajenting susah hirup jeung anak jeung pamajikan ieu imah dek diwakafkeun jang masjid lantaran geus kadeuleu istana mata cek ulah tadi ieu tanah saha bae ieu pokona gedean ieu masjid ka dieu jadiana ieu tah engke dibere istana di ditu ojol ieu biasana ka bawah yang kemaya imah saya sana isuk lah sana ya nggak lah sana kacana kaki aikan bae ulah ke masjid kan mantap ji lain lala ganti harita langsung pemajikan nanya kak kunaon eta imah nu sakitu megahna encan anggeus geus diwakafkeun ka masjid Masya Allah neng urang moal kebal hirup di alam dunia kakak geus ningali istana di mana cak yang geus teh nyaritakeun anak pokona neng mah geus ulah daek mewah-mewah di dunia aya engke di akhirat ku kakak diajak wah cak ieu kakak jadi kieu ngobrolnya
lantaran nu kapangina wali Allah bisa ngabukakeun hijab sehingga jelema percaya geus urang ge lamun kapanggih jeung ahli tauhid beneran nya make kana tauhid urang bakal percaya kana ilmu tauhidna. Namun jelema ahli fikih make kana fikihna ketika nyaritakeun fikih percaya nya kana fikihna. Ketika urang kapanggih jeung ahli hakikat bener-bener nya ngahakikatna urang cinta ka Allah bakal resep gerage sebab naon disesuaikan jeung nu nyaritaan tuh nu bantak ieu al masajidu buyutullah masjid adalah imah Allah lain sambarangan geus dina Al-Qur'an ge kan dijelaskeun fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya satu bangunan dipersilakan ku Gusti Allah untuk diagungkan, diluhurkan, disucikan Gusti Allah, yang baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Bentuk naon eta bangunan? Buyutillah, fi buyutillah, azinallah, masjid. Mendak urang beda salat di imah jeung salat di masjid. Salat di imah makan aya suara TV. Allahu Akbar. Ting dong ting dong ting. Keur peureum ge naon eta? Jija iklan tah mah. Yang didegeun bawail maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Padahal mah salat sunah poho Yasin. Barang balik deui kali aing ngalantur kunaon maca Yasin sakeun ieu. Balik deui ah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas balik deh Allah eta di imah salat di imah mah kos kitu salat aya henteu kitu salat di kamar lah cuma TV pareuman radio pareuman HP pareuman salat di jero kamar Allahu Akbar meunang sarakaat pamajikanna nyingkap ya Allah ya Rabbi aya guha di dieu nya lagi geus teu beres. Begitu bareng sarakaat gegeraan we ka 2 rakaat ya. Begitu asyhadu an la ilaha illallah 2 nu ngacungna. Ngacung nu ieu mah tereng ieu mah teu. Tak eta kan salat di imam mah kos kitu. Mantak salat di masjid ya Allah ya Rabb. Lamun baheula Sidina Abu Bakar Siddiq boga masjid sorangan abeh nikmat salat. Lamun Sidina Umar boga masjid sorangan abeh nikmat salat. Lamun Sidina Ali boga masjid sorangan abeh ngeunah salat. Mun Sidina Gomamah boga masjid sorangan abeh ngeunah salat. Mun Salman Al-Farisi boga masjid sorangan abeh nikmat salat. Baheula mah kan aya masjid Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman kabeh di Madinah teh. Eta teh maksudna abeh ngeunaheun jasa salat deuk sabaraha ribu rakaat bae. Tuh. Nah, di dieu ge dimanggakeun deuk salat 1000 rakaat. Masyaallah, lamun aya jelema bisa salat sapeuting 1000 rakaat dia geus mantep. Surga pokokna. Sanggup ngaji 1000 rakaat? Turun. Taruhlah 500 sanggup. 100. Ya. Aduh, iya 100 kan teu. Turun geus aing lah 50 rakaat. Ya Allah masih kan 10 nu sunahna 10 Masya Allah mun kula malaikatna enggeus kolot-kolot teh budak neng ngaon gawe atuh tah kadadan 1000 rakaat atau 500 kadadan 500 rakaat 100 rakaat sapeting tahajud. Aduh cenah kiai 100 rakaat batu teu kabagian waktu geus 50 rakaat. Duh cenah 50 gitu kiai teh mah boleh pagawean urang teh kudu pagawean kiai ge henteu. Tuh sia mah sok aju ka kiai ge henteu. Ngacaprak sia mah. Geus 110 rakaat. Asana cenah kiai 10 ge berat cenah. 2 tuh. Asana cenah 2 ge kulo mah teu sanggup. 2 ge teu sanggup keneh bae. Geus jang urang dieu mah asal neuleuh bae ka masjid. Oh iya masjid balik deh enggak sakit
asal nyaho bae ieu masjid oh geus balik deui geus sakitu ge bakal ka sorga ku sakitu ge ieu naon ieu ieu masjid oh paranti ka Allah kan heeh nyaho pan nyarata geus sakitu doang ka sorga teu kudu salat asal sakitu doang geus geus komo nengok doang mah di jandela set ieu masjid kan aja balik deui geus sorga batak ucap ka urang dia geus teu kudu lah cek teu kudu salalat lah geus asal neuleuh bae oh ieu masjid ya geus asal ieu masjid teh geus sorga atuh kan lain nyaritakeun masjidna Kangjeng Nabi ge nyaritakeun man bana baitan yubanullah ih saja lemah nu ngabangun masjid bakal dibangunkeun di sorga anu tadi anak muda ngawakafkeun imah jang masjid dirombak menjadi masjid sorga langsung boga istana atuh urang dieu ge geus emang jak ngabangun geus nu mere semen anu mere bata anu mere pasir atuh geus teu kudu salat sorga di cenah kieu ngeunaheun amat ngeunaheun geus masalah aduh batak cek lagi asal deuleuh oh iya masjid geus geus alhamdulillah aing bakal dibangunkeun kan di sorga ngan ieu nyana imahna di sorga kan kudu ka ditu melalui neraka ngojay mal kebal 1000 tahun tah ieu bangunan teu kudu salat loba-loba urang ningali bae geus jadi ibadah sakumaha urang ningali nu diharamkeun ku Gusti Allah jadi siksa urang ningali nu diharamkeun ku Gusti Allah jadi siksa ningali anu diwenangkeun ku Gusti Allah komo ieu mah jang paranti ibadah ka Gusti Allah atuh jadi siksa mantap daripada nonton TV mending neuleuh masjid kieu biasa kenaon lah yang neuleuhan bae geus salat moal neuleuh doang ieu mah cak kiai ge neuleuh doang gajaran sakene ge teu kudu salat geus pokona mah kebel-kebel mah nyana ge kan izin sapoe neuleuh 2 poe neuleuh 3 poe nyana ge mikir aing neuleuhan doang teu salat goblok ya aing ya tah mantap neuleuh heula neuleuh heula ka dinya kayak kana anu nanya keur naon mang neuleuh masjid geus salat moal sapoe 2 poe man keur naon neuleuhan bae masjid tuh emang neuleuh bae cak kiai ge ganjaran geus bae kitu batas terus bae menang saminggu aing si tolol teh nya cak batur nu salat aing nu neuleuhan doang tah ge mah kebal-kebal mah nyobaan aing salat lah tah jadi ulah wakal ditah salat ka jelema neuleuh bae heula neuleuh bae heula urang seperti tahajud ulah wakal tahajud berat hudang bae heula hudang hiji wah waktu tahajud dia jaga teh geus cukup aing mah cak kieu ge jak hudang doang geus malah mah hudangna ge balap jeung ieu heulaan ieu hudangna ge kabawa ku eta hudang ge nya ge tah aki-aki mah teu hudang nah ieu hudang ge kebel-kebel mah nya ge aing naon gawe cek nya ieu hudang atuh mending tahajud geus lah cek tahajud aing mah sarokat bae weuy sok pamajikanna di mana aya tahajud sarokat cak kiai ge seutik-seutik tah geus pokona aing mah sarokat bae atuh tetep salat mah 2 rakaat lain witir mong aing mah sarokat bae lain rakaat bae usul salat tahajud rakaat Allahu akbar rukuna geus hiji ruku sarokat bae hiji ruku kan cak pamajikan salat sikos kitu ya sia aing mah sarokat ge salat sia atuh ku berat-beratna ngalah mah geus disiapkeun tahajud mah tahajud anggal geus di dieu bae anggal geus di asal asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum geus teu bisa ditanya asalna 2 rakaat paeh di berangkat mulayan setik-setik ieu dunia nu sakieu megahna bakal ditinggalkeun ku urang bakal ditinggalkeun ieu ku urang anu ngabaturan urang ku ari teh 3 harta ngabaturan urang jadi batur urang harta teh mobil segala rupa imah nu ngabaturan urang teh keluarga pabajikan anak dulur kabeh nu ngabaturan urang teh amal urang ketika datang ke kuburan 2 balik tinggal amal urang saya ikut terus Haji Pendi saya amalmu dan saya kemanapun akan ikut dengan engkau
cek aja pede kok jore amat sih iya salah siapa terserah anda lah. Kok bisa jadi jelek begini sih ini kenapa harus tahu dong kan dagang enggak jujur ini saya waktu karung dioplos kan saya waktu membohong harganya belum dapat padahal kan udah untung kan saya di samping itu juga utang orang gak dibayar kan saya terus kan mobil juga kan kreditan saya juga kan waktu sama si mbak tetenya digitu-gituin kan saya tuh iseng caknya blonde coba pokoknya saya akan setia ikut terus cek aja pede jangan dong saya malu sama teman-teman nggak bisa saya tetap ikut mulai dari kuburan sampai ba'ats sampai mahsyar sampai timbang sampai nyebrang jembatan Siratal Mustaqim saya terus ikut ya semua maksud batur mah baragus ya Allah kunaon ieu masjid teh sehingga bisa nyalametkeun umat ku ngabangun masjid bae Gusti Allah bakal nyieun istana lantaran ku ayana masjid teu bocor jelema ibadah tenang dengan menemukan ketenangan nu ngabanguna bakal diganjar leuwih tibatan anu ngalaksanakeun salat ji ketika panas Masya Allah aya kentengan cecak kentengan aing moal bisa tentrem ibadah kulantaran tentrem na ibadah aing teh ieu teh kenteng nang saha ieu ngabangun nu ngabanguna bakalna leuwih tibatan anu salat mantek cek kula mah teu kudu saralat nya mun ngabangun masjid bang geus bae geus atuh gede jasa ganjaran aja ya Allah ya Rabbi bayangkeun batur bisa salat dengan tentrem na ngabangun saha batur bisa maca Quran dengan tentrem na ngabangun saha batur bisa itikaf dengan tentrem na ngabangun saha sedangkan menenteramkan manusia mengamankan manusia pong bade gedena ganjaran lain masjid bae ngamankeun contoh di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir aya jelema datangkan ka anjeunna Tuan aya naon abdi hayang jasa ongkos murid-murid Tuan kadanan cara Tuan maksudna hayang ibadah ka masjid ka majlis beuh haju zikir kadengena ku nikmat eta ibadah selama ieu anjeun naon pagawean abdi mah pan ngahalangan musuh di ditu teh jadi tentara ngahalangan musuh ieu pan keur peperangan ayeuna abdi mah ditugaskeun teh di ditu teh perang angkat senjata kadang-kadang teu salat abdi mah di ditu teh angkat senjata ketika musuh datang Yahudi datang abdi bagian anak Masya Allah ningali kiai ku nikmat amat cik Tuan Syekh Abdul Qadir wallahi kula jeung anjeun muliaan anjeun kula bisa ibadah lantaran dihalangan musuh ku anjeun teruskeun kula ngajamin di akhirat heulaan ente ka surgana atuh tentara ngamankeun negara leuwih tibatan Haji Pendi ka surgana Haji Pendi mah keur kikieuan mah teu datang tentara mah we Ji ngapain di situ Ji ini nggak nyampe makanya elekon tentara Ji ngamankeun kopral maka dikitu ge elek ku kopral atuh kumu ku jenderal polisi lamun bener-bener ngamankeun negara saat manusia keriweuh datang polisi tenang ada saya ada apa ini urusannya ini berantem soal apa ini soal perempuan ngelinggir semua sini perempuannya aman sial teh polisi goblok ngamankeun negara keur acak-acakan polisi urang kan waduh ya urang lewat jalan macet lu bisa nangani tapi ku polisi langsung turun stop punya kaditu iya kadieu urang ge bunga hadina aya polisi emang lain ganjaran eta
ganjaran. Masya Allah, tak lamun polisi bebeneran ngamankeun negara dalam negeri keamanan teh bener-bener ngamankeun, abri ngamankeun, atuh pangheulaan nya ka surga. Pokoknya dijamin jeung Haji Pedi jauh. Haji Pedi mah maleset. Maleset nya mah di jembatan Siratal Mustaqim ge galeang-galeang. Wah. Malah mandu di tukang 1, 2. Bener bae ngejebur. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Rabbi Muhammad. Nah, tinggal kuari urang ningali dedikasi polisi bener henteu ngamankeunana ente anu menilai. Bener henteu abri ngamankeun negarana ente anu menilai. Ketika bener-bener polisi ngamankeun negara, atuh pohara jasa sarua jeung jelema nyieun masjid. Kiai nu ngeusi ustad nu ngeusi santri nu ngeusi masyarakat nu ngeusi kabeh kan ngaromong yeuh urang ngeunaheun jasanya yeuh masjid na ngabangun saha dongeng aja Haji Pendi ngabangun masjid wah nya mah atuh pan sodako ge 100.000 ka masjid minta dikembalian teu kira-kira mana TKM ya tah 100.000 kembalina sabaraha duit 90 masih bagus. Nah, iyalah masjid, ulah disangka masjid teh sakadar masjid. Namun kurang sok ngadongengkeun di Mesir baheula. Aya hiji nini kabita jasa tentang bangunan masjid. Ngadenge kiaina jelema nu ngabangin masjid bakal dibangunkeun jaga di akhirat. Nini geus teu boga salaki, anak geus eueuh, incu geus eueuh, cak jan aku kabita amat. Datangnya ka panitia kula mah kabita ku ganjaranan aju teu bisa nyumbang naon ieu bae paku hiji paku hiji ieu cek yang geus pitadan dinya teu bisa kula moal balik lamun can ditempelkeun di dinya atuh sapira hiji nini henteu kula mah moal balik bogana ngan hiji doang ieu paku panempelkeun hae geus abeh balik doang teman panitia dipaku di hareupeun lawang teh tak gas alhamdulillah balik. Tapi eta paku embu paedahna gede jasa. Aki-aki mantas wudu calanana najis gantungkeun. Kolor. Di hareupeun masjid baheula makan kitu tolol. Ka masjid sih makan najis. Nah, aya sorban bau hapeuk tempelkeun di dieu. Aya baju-baju bau hapeuk tempelkeun di dieu. Digantungkeun di dieu. Kasimpulanna mah sini nini maut kaimpilah ku seorang waliullah kiamat. Begitu kiamat langsung timbang amal langsung ke neraka. Ini begitu diintrogasi, masya Allah, sholat kurang bagus, puasa kurang bagus, zakat kurang bagus, haji gitu kene, bahkan kasalaki kurang pati adab. Iya mah geus eueuh deui keputusan nini kudu ka neraka. Sadar nini ge aing mah tuh ka neraka geus sadar aing banyak pagawean aing kos kitu. Nah, geus begitu neuk ka neraka, set paku bleng. Wah, malaikat, saya adalah paku yang ditempelkan di depan pintu. Depan pintu masjid ini siapa saja yang mau masuk selalu menggantungkan yang kolor, yang sorban, yang udah bau bentek di situ. Saya nih, maka saya tidak ridho dan tidak ikhlas kalau yang punya paku, yang punya saya masih masuk surga. Tidak bisa. Tidak bisa diasupkan ke neraka, tidak bisa lantaran aya paku ngahalangan. Tidak bisa. Seret deui ku malaikat ka ditu kana pintu nu hiji deui. Paku pindah ka dieu. Malaikat geus puyeng, pindah ka ditu. 7 lawang paku aya bae. Bebeja ka Gusti-Gusti. Ieu sini ini pan padahal mah kudu dikanarakakeun tapi ieu nyana kahalangan bae ku paku. Cak Gusti Allah aing ridho jasa sebab nyana mah bogana sakitu-kituna gas. Balangkeun ka surga habak. Balangkeun ku malaikat nih geus gede ge jang naon balangkeun ka surga wah blak dah geus kieu we ya tadi panitia-panitia can datang nya geus datang
Panitia karak datang. Nih, mana dia? Siapa dulu? Siapa ini? Mas, atuh sombongnya atuh bener sih mah. Nah, nu mantak geus ibu-ibu. Ibu-ibu ke lamun anu ngabangun masjid teu kudu hese-hese, paku bae hiji. Mal anggeus sasana Bang. Saletik paku bae mangpaatna pohara atau komo nu lain-lain. Masyaallah karim. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di pas tahun baru Muharram, tahun baru Islam, sekaligus orang meresmikan masjid. Lain berarti ieu masjid can dipake, tetapi supaya jelas bahwa di dia ngabangun masjid, masjid telah selesai. Ganjaranana nu ngabangun ieu insyaallah luar biasa. Geus lain di dieu bae engke aya nu ngabangun masjid, jam masjid mah pan lain urang dieu. Masjid itu masjid Allah, ayo boga. Masjid itu ayo. Tah Haji Pendi alhamdulillah nyana jadi panitia masjid. Masjid hampir dijual punya. Geus bogo kotak mah laleungitan lain ku batur, nyana deui. Teu beres panitia. Urang dituna ge geus ngeluh kajana. Asal kiamat. Ngan untungnya na deket ka kula sanajan nyana kos kieu ge maksudna ku urang lemburna mah deuk dibalangkeun cek kula teh tenang moal kebel deui teu kudu diteluh mal kebel deui atuh umurna ge geus sabaraha geus teu kudu hese-hese antepkeun moal kebel atuh KTP na geus umur hidup. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, urang hirup tak bisa-bisa lantaran urang aya anu nyatet malaikat kiri kanan. Inggis lamun urang inget kadinya. Bayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Aya catatan-catatanana. Tinggal orang tafakur baik ku ari mah ye. Tafakur teh kumaha maksudna? Berpikir. Lamun sapoe 24 jam. Lamun sabulan kali 24 jam, 30 poe kali 24 jam. Lamun setahun 360 hari kali 24 jam, sabaraha jam. Umur urang telah lewat nu kamari nu kakarak satahun 10 tahun anu 50 tahun mulai isuk tanggal hiji kaharep urang teh masihkah dibere modal ku Gusti Allah sehingga waktu eta dipake sumpah dina Al-Qur'an wal asri demi waktu maksudna umur urang teh sebagai modal. Lolobana nu ngagolangkeun modal teh hayang untung. Tapi dina Al-Qur'an geus dijelaskan innal insana lafi khusr. Hampir rarugi. Ulah nu jara rauh ieu nu aya di dieu bae. Umur ente sabaraha tahun? Kalkulasikeun geura. Dipotong sare. 12 jam sapoe potong sare, nu 3 jam nu 8 jam nurutkeun dokter mah. Nu hirupna sabaraha. Kemudian anu dipake nonton TV, SMS-an, main catur, main gaple, nu ulin sabaraha. Nu dipake salat, keur salat da teh inget ka Allah. La fi khusrin. Modal nu aya di urang umur nu dibere ku Gusti Allah hampir rugi kabeh ge. Nu mentek sing hade ieu umur urang teh modal mata ku waliullah ma waliullah atau para solihin selalu memperhitungkeun napas kaluhur besi poho ka Allah, napas kahandap besi poho ka Allah. Napas kaluhur besi lain pake ngaji, napas kahandap besi lain pake ngaji. Selalu kitu bae pemikiran teh. Mantak lamun urang hayang fokus ka Gusti Allah, penting tapi di pelajaran ku kula mandi, setelah mandi wudu, setelah wudu maka pakaian putih lamun aya sorbanan anu putih, make minyak duyungan. Nah,
teuing beureum asana aing terepae atuh asana aing ye asana ye ibu minyak duyung gimana lain deui tah eta teh pemikiran urang teh sangkaan jero hate urang kadar urang sakitu jelema eta ditinjau ku ahli hakikat ulah ku Allah ulah ke Kanjeng Rasulullah ulah ku para waliullah perasaan urang baheulanan perasaan urang derajat urang di dinya lamun urang boga keyakinan berarti urang luhur lamun urang masih kene sangka-sangka berarti urang handap mun masih kene urang teh hayal-hayal handapna ge handapna deui jelema lempang di peuting begitu lempang aya jelema ditu lempang wah asana caknya penjahat ya asana penjahat ya kan eta ngaranna kan sangka lumpat jana lumpat alhamdulillah begitu lumpat mangge masjid asupnya ka masjid begitu asup ka masjid alhamdulillah aing salamet cakna ya di masjid mah biasana sok pake nyalateun cakna kieu bae tengah peuting teh ulah-ulah tadi berang ceknya anu nyalateun di dia asana aya pocong ya aing lah geus teu beres ieu ceknya teu beres aing mah mending lumpat deui bae lumpat deui begitu lumpat deui nah aya tembok ieu langsung asup naek ka dinya aya liang nah di dia aing aman horenganan nu ngagali kuburan teu jadi enak ieu bae di dia ngagali kuburan teu jadi nya kieu bae ieu si ceknya ieu liang tanaonnya liang kanaon horenganan jang isukan lain terjadi jadi aya nu maot isuk deuk dikubur di dinya datang malaikat ka dinya cuk man rabbuka kacak jalan teh je pan aing ditanya ya man rabbuka jana culak cileuk saya belum mati bos malaikat kau udah di sini kamu saya lari menyelamatkan diri. Wah, tidak bisa cek malaikat. Gua tanya lagi. Kalau kamu benar-benar belum mati, pasti kamu bangun. Wa man nabiuka. Punya nanggeus kikieuan bae. Wah, tudangnya na. Ya Allah, ya Rabbi. Orenganan bener di kuburan ditanya cekna. Aing can pae ge katanya cekna. Saha sih nu pae? Akhirnya cara lompat deh kapangi deh jeung nu dianggap kunyanas musuh teh heh si anu tadi lu lompatan kan kunaon sia lu lompatan ieu kan penjahat caknya aing mah guru ngaji lain penjahat ieu kiai mantak aing neurekeun sia ge lu lompatan aing karunya ka sia Masya Allah harenganan ieu kiai Allah alhamdulillah kunaon saya emang lompatan kanggap eta teh penjahat tah eta teh anggapan urang kos kitu teh tah anggapan eta teh kadar diri urang mentek lamun urang tengah peuting ya udah maju isieun amat tah eta berarti urang kadar urang handap kudu berani lah si awak cek kiai ge berarti sangkaan kos kitu sia handap ja waliullah mah di gunung sorangan di leuweung sorangan gas ka masjid iya goblok si awak punaon rendah-rendah teuing sia langsung ke masjid jam 2 Allahu Akbar ayat tah dah bohong sia kajian ku kawa ge dedeuleuan doang aing mah pocong sia bohong sia kucuk bohong orang bener iya lagi baca wayahuk ngajuna mah wailah hukum balik ke wayahuk kadar jelema teh di dinya aya tapi lamun wanian mah kan sia pocong beneran apa ngalalaga pocong beneran di dada aing aya Allah hah teh sieun sia tampilin sia ku aing pocong ge waduh ini baru kali ini ada yang mau nempeleng gua wakat udah wanian urang nah kadar urang aya di mana keyakinan urang datang ke mana
belajarlah orang teh ngaleungitkeun sangkaan-sangkaan lamun orang dek belajar ka Gusti Allah ieu kan tadi kula dek mere cara wau ka Allah mandi wudu salat diuk napas urang deuleukeun ku urang deuleukeun napas urang jetekan deuleukeun ge lain napasna tungtung iru eta teh cara memfokuskan diri ente kan geus karolot ku ari can bisa ibadah carana kos kitu teh deuleukeun tungtung irung urang maksudna engke ge leungit nu sajen ge coba ge praktekeun ge ku ente leungit ge ieu kan urang nu mantak haju teu husu ge salat kunaon eta Allahu akbar asana nya ieu ke asana ieu budak aduh tah budak popok di mananya popok keur salat ka popok ingat ingat sak Imam Hanafi teh kapan kadatangan ku muridna assalamualaikum waalaikumsalam naon maksud kula ieu teh ka dieu mama minta doana kunaon kula boga kaleunggitan di imah teh naon kaleunggitan emas mangkaning eta emas teh jualeun masyaallah kula minta doana geus ulah sia-sia tahajud ya insyaallah geus henteu bacana kula mah minta jampen tahajud ceuk Imam Hanafi geus insyaallah hayu geus tanggung jawab mama aya ge sholli salat tahajud Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kayak eta di mana kita keke ditendena di mana sapeting teh can kapanggih tahajud deh Allahu akbar hari teh kan di pasar haju kan di bawah haju ke mana gara tilu penting sholli salat tahajud Allahu akbar mimiti buka tadi dinya dibukanya oh bener orang di luhur lamarinu itu masya Allah gegeraan bae cenah likum iya alhamdulillah isuk-isuk gegeraan bae kapanggih kan cek Imam Hanafi alhamdulillah kapanggih mana tayi barangna makan tuh tahajud kadituna teh tahajud geus berarti eta urang leungit naon bae ku tahajud mah kapanggih ngan salatna belaot asal sholat behaju ka pada daratang kabeh tadi ka jarum-jarum potong aya ish masyaallah dele tah aya irung urang sabaraha kali 70 kali sepan ngeleungitkeun poho ngaleungitkeun moh kono saja pan ieu teu fokus urang nah geus beres karak deui eusian mulai sapeting 2 peting 3 peting geus teu inget kana naon geus geus teu inget kana naon sesengitan naon siapa dasar borangan gitu deh heran aing mah aing hese nuduhkeuna geus eta mah ala kadar kos kitu bisa ngan moal diteruskeun ngan sakitu ge coba ge sakitu ge coba asal peting bae urang teh jam 3 misalnya 3:30 roh napas urang 70 deulekeun kadang ke poho segala deka Allah teh kan kudu boga cara nah ge kebel-kebel tak kebel-kebel geus dieuseun ku Allah aya ke ngambeu naon nya isi sesengitan bangun sengit mawar teh ieu asana ya nah, ala kadar jang pepeta mulai dek ibadah seperti itu insyaallah ente engke tafakur teh eta tah kitu heula engke poho ge poho dunia poho makhluk poho kan ieu urang nu mantep teu indah ge ibadah lantaran ingetna lain ka Allah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kurang ditafakuran
waktu tafakur sebab umur di jero waktu tafakuran lobaan kahadean apa lobaan kagorengan ketika isuk paeh aing ieu kira-kira kumaha tafakur ngaranna lamun aing isuk dikersakeun ku Gusti Allah paeh kira-kira amal aing goreng apa bagus tafakur ngaranna tahun-tahun anu geus kalewat lobaan bagus apa lobaan goreng iya Karim mulai ti isuk tanggal hiji abdi ka ditu insyaallah Gusti abdi teh hayang untung modal nu dibikeun ku Gusti ka abdi teh ya nek ngagunakeun umurna kadana napas deusian ku Allah Allahan atuh salat nu rapi salila hirup urang Gusti nu geus sampurakeun bari nu encan dikodoan kodo nu kahareupna ka dieu nu ka tukang mangeus nu kahareup ka dieu mudah-mudahan Gusti bisa mere ka abdi nah ditafakuran gara-gara ku urang sakumaha tadi nafakuran ngabangun masjid namun urang tadi nafakuran jelema anu siap ngawakafkeun tanah lantaran geus kadeuleu kaindahan anu dibukakeun hijab nafakuran urang jelema-jelema anu sakumaha tadi nini paku hiji bae masyaallah ketika Allah ridhoeun orenganan indah jasa geus puguh jelema nu ngalobakeun salat ngalobakeun maca Quran dan lain-lain sebagainya nah ieu horenganan geus aya bagian-bagianana tinggal metakeunana urang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu bentukna geus kos masjid ulah cara di Jakarta mah kan di gang teh di gang mushola masjid teu kos masjid lantaran kaayaan ge darurat mentak loba nu kasalahan kumaha kasalahan teh tukang ngamen teh di hareupeun mushola ge we koteng-koteng anak ayam turun 100 mati 1 tinggal 99 encan aya nu keneh mere-mere anak ayam turun 99 mati 1 tinggal 98 angel keneh kabeak eta anak ayam turun nya geus gigian bae saha ieu nu kaluar jauh bareng kaluar jauh bae di sisi Mas kenapa itu bukan rumah emang ini apa itu musola oh musola kok enggak ada menaranya enggak ada tanda musolanya kirain rumah tuh saya udah habis berapa lagu Masya Allah udah dah lagu saya wakafkan buat musola wakafkan lagu itu beres nah iya mantap kudu aya tanda kan iya tanda aya hareupan kadian ieu mah masjid ngarada ieu wow mantep jasa ieu mah menarana aya teh we menara aya tuh geus aya hiji apa opat kar hiji tilu deui mana tilu bae kadeuleuan kan di mana-mana deuleu tuh masjid di mana-mana tuh masjid salat banteu tuh masjid ya Allah ya Rabbi nah iyalah lamun urang napakuran lamun urang carita tapakur loba lamun urang carita tapakur loba mana tapakur teh kieu maksudna berpikir bagian bagian lain urang maka kajen kuku mah henteu bae nu sok kukula didongengkeun ti abah kula teh ai memang rezeki urang mah rezeki urang bae jelema ngadahar jagong geus datang ka dieu lain rezekina mah lain bagianana kotok jalak kae saet sial tuh kotor padahal geus datang ka bibir tah lain bagian mah lain bae baheula ya raja teh ngabagi-bagikeun ka jelema anu soleh kiai jeung ka nu lain kiai tadi kan dongeng roti kula deuk nyambungkeun tadi ya ka tukang roti teh nyieun roti dua macam di jerona roti nu hiji ieu tendenan mutiara di tendenan batu-batu mutiara jang Paris Kiai segede kieu nu hiji di jerona ieu mah di tendenan teh ngan sakadar di tendenan coklat doang eta mah jang Mang Saji Pendi nu kada itu lain Kiai yes beres Gus Jun nyono rebua diumumkeun kan ke masyarakat nu Kiai bagianana nu ieu nu lain kiai ieu aya jelema nu lain kiai kikiaian kikiaya dia make sorban make jubah sebab dibedakeun pasti jerona beda cakena ieu geus aing rek nyarupaan kiai lah anu lain nu kiai beneran lah nya mah geus teu pati butuheun we mah ieu mah ngalaksanakeun pangundang raja bae nyanang make baju biasa bae
Begitu datang ke lawang lantaran nu kiai memakai baju biasa atuh ka dieu bagian kiri. Anu tadi jawara nu jawara teh eta kikiaian make jubah make udang-udang atuh ke bagian kiai. Bener dibagi roti. Kacekel kunyana. Ih, cak ada roti can asak ye. Sial cak jawara teh goblok juga teh naon ngejendul-jendul berarti teu sampurna cak ieu. Naon negara ngagorengna. Barang datang keluar teh kapanggih teh jeung nu kiai asli nu lain make kiai teh. Sia dibere. Mana tah? Tah ojol tah jang sia. Emang kudu can asak. Jendul-jendul tah. Mereka disebut. Barang datang keluar teh dibuka. Ku kabehan nu kiai mah mutiaraan. Cak jawara berarti nu ngajendul teh mutiara eta. Kunaon dibikeun ka batur tolol lain. Tah eta kos kitu. Anu tadi kiai asli mah tetep bae kiai. Anu lain kiai mah tetep bae sanajan di kiai-kiai ge kaha supendi EF atau lain mah lain bae. Tetep bae ge bagianna ge di akhirat atau lain bae. Tetep coklat doang nya mah. Gacok nu kiai mah kiai bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nailah malam ieu kukula diajak tafakur. Artina ala kadar berpikir horenganan ngabangun masjid teh lain sakadar ngabangun horenganan nembus datang ke akhirat nu pernah nempelkeun di dieu mungkin semen mungkin pasir mungkin bata mungkin duit masya Allah nu ditempelkeun di dieu betapa indahna jeung bahagiana untung ka bina-bina anu henteu pernah nempelkeun ka ieu rugina ka bida-bida tapakuran umur urang tapakuran kalakuan urang tapakuran amal-amal urang tapakuran hirup urang ka hareupna sebab ieu bakal jadi kapal engke jaga di akhirat. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mulai ayeuna bukakeun mata hate urang tendeunkeun asma Allah di jero hate supaya ketika kemana baik di jero hati urang aya Allahan geus boga perasaan bahwa Allah babarengan jeung urang ketika boga perasaan Allah babarengan jeung urang moal ngalantur ka mana-mana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kuari geus bener-bener masjid ieu telah diresmikan berarti dibuka setiap saat untuk salat baik anu munfarid maupun anu berjamaah sing hade neangan imamna nya masjid ieu imamna anu paseh lantaran imam nahamul kana makmum sing hade nyin imamna deuleu makharijul hurufna supaya pas jeung ulah waswas lantaran loba dongengna aya jelema waswas usolli Allah usolli Allah usolli Allah orang Arab aya kan didinya bagaimana ini salat teh dah dicekel bae kunyana kaluar. Saya imam. Urang Arab makan sekali-sekali bae. Nah, shalli Allahu akbar. Nyana neuleuh ka dinya. Sekali aja cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan teu beres kabeh. Tah beusi karar itu imam ieu. Du batak du rapi beusi teu bisa makhraj-makhrajna. Nah, di aya badu salam. Ka kaditukeun ka badu salam kitu. Kali itu nah ieu mah geus ieu Ustad Badru kula menyerahkeun anak kula ieu deuk dipeupehan deuk dikukumahakeun lain dipagahan ngaji buru bisa dipeupehan los kumaha Badru bae geus kali itu tuh malah mah mun aya ngajodoh los pangawinkeun ka dieu malah mah ieu anak kula parawani beusi ku Badru deuk dikawin cak Badru mantep ieu mah kos jeung mah ieu nah eta lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mun dikecaritakeun tentang maziah masjid encan terus kan tadi teh tentang jelema anu cicing di masjid maha suci Allah baca tasbih zikir sebab naon sebab ningali ka akhirat yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar lantaran nyana sieun horenganan aya poe anu kadeuleu langsung neraka. Sieun gitulah para jamaah yuk urang ngadoa mudah-mudahan nu ngabangun masjid ieu dibere jaramuga ku Gusti Allah dibere salalubur ku Gusti Allah
nun teu milu ngabangun ge mudah-mudahan dibere subur sanggeus teh jadi ieu masjid mudah-mudahan dibere daek ngeusianana sanggeus teh daek ngeusiana daek ngurusanana jeung kabeh nu ngabangun nu ngeusian nu ngurusan nu liwat nu neuleuh doang mudah-mudahan salamet kabehan di akhirat engke kabehan urang digiring ka surga Allah. Imam bakal nepah ti heula muadzin engke kadua nu berjamaah tuh nu neuleuh doang pandeuri nu neuleuh doang mah ti jebur bisa nu neuleuh doang sakitu bae. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awal. Hadza wa hadza amun qabil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.